Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulujeng ditepang dawukeun deui sareng simkuring Mang Dedi Mulyadinata. Kiwari baris medarkeun hiji carita dina judul Wirosada Jadi Jawara. Pilih ku galih anu saeda, singkahan kumanah anu awona, anggopi untengen ugoning urang lumampah di alam dunya. Wilujeng ngabandungan tugdugikeun ka rengsena. Channel Berkah Segara, channel asli dongeng Mang Dedi. Wargi Mang Dedi para baraya di Nabi Ayana utamanya pisan kapal baraya anu ngagaduhan hancaya cerita Jawara Tiguh Mau karangan Kilisa anu ayeuna bos di Bandung bagian anu ka-35. Kasubri para wargi sakumaha nu kantos di Bandungan dan hancan katuna bagian anu ka-34. Pedaran Mang Dedi kebedat wanci dina Mang senang medarkeun lampahan Wirapati jeung Kalasurya anu gagal arek ngarampog ataupun ngagarong ka bumina Bapak Haji Asipin, malahan mah kalah kasih Kalasurya anu menang kecelakaan anu harita si Kalasurya keur ditarekahan ku Wirapati supaya pulih deui calona patutna. Kumaha atuh para pamiarsa lajenganana ieu carita nya langkung tos mangga urang bisa membandingkan kusadayana naon anu bakal kajadian oge kada heula kana janela poho kana panto lali kana kunci wilujeng. Mangsa alam beki peuting bae harita teh. Breh di hiji patempatan di pilubeungan ayaan dua. Tangtungan jalma beuting kelomong, horeng si mana horeng. Wirapati anu harita ngogelerkeun baturna nu katelah Kalasurya. Malahan harita si Kalasurya mulikeun ka adu belajar sabab kasakitna tatu anu beunang. Harita mata nyeri jeung mata kripuh kana awakna. Sok nangkuban sia. Nangkuban godog santang kumpulkeun teh sesa tanaga. Urang ngararapkeun ku tanaga batin dewe. Sok nangkuban. Cek Wirapati bari jeung dongkok rawak nyekal tak-tak si Kalasurya. Dipaksa siga nangkuban. Kalasurya nurut bari jeung kegerungan. Boro-boro hayang nyari ngejadong sedong untuk gandeng. Aduh, siapa majus. Wow, seke. Jeung ngomong wae deui. Ngejadong sia. Nasi teu lebok naon teh. Wirapati amokeun. Terus ngangkeun jampelengeun kana handapeun walikat si Kalasurya. Terus sabar kali narik napas jero.
si Kalasurya juga na bae beuteung na kosong cekus deui nu akhirna teuleun si Wirapati teh malah degulkeun pundukna. Oh deh, siapa baju saya siapa? Ayo, siapa ngelebok naramu? Sandar, sarwa aja lain. Tapi tak cegah kita, siapa maju seruh? Ampun siapa? Aduh, cuma degulkeun siapa maju saya? Ay, siapa walikat ditakan kenain baju sina bujur. Ay, mesti kudu di mana atuh? Jedong. Terus atuh harita Kalasurya ditekan-tekan lebah palikatna maksudna mah pikeun niiskeun awak anu nengkam memeres kocoran getih nu pabaliut nulihkeun di tanaga Kalasurya anu leungit akibat bantropna tanaga batin dina dadana sorangan. Jedong. Channel Berkah Segara. Channel Asli Dongeng Ser karasa aya anu ngaliara kana awak si Kalasurya. Haneut asa sireumeun. Panas awakna mimiti turun balik deui kan sawajarna. Jantung si Kalasurya nu tadi ratug kendor deui sarta tanagana mimiti pulih. Nan Wirapati kacida pisan capena. Manehna kudu ngerahkeun tanaga sapinuhna pikeun ngabantu kaayaan Kalasurya anu tak kaliwang. Mira. Oi. Tanaga aing geus balik deui. Cukup. Lagok sakulog geus kasagidna kancu deui. Mau. Kalasurya ngabejaan ka Wirapati. Atuh rang Wirapati eureun dikitukeun. Kesang renung tina tarang ambekan meningah hega diganuta sumampah jauh. Berak diu dina cukut. Panon melong ka Kalasurya anu geus ngajurung kunung arek udang. Berak diu ambekan mah maniker dina hega. Bakal sada? Kumaha kada sada? Syukur Wira. Aing jag-jag deui nya. Aduh, alam jada atas ni setan. Saha mangkuluk tu tadi ngalempang ku pasobalati ka aing. Yuh, kanyahuan atau henteu ku maneh Wira? Ceuk Kalasurya berjim babatak. Oh, si Wardi mangkuluk dejuan kungsi ngagagalkeun paniatan urang teh anu. Manehna bener-bener matak membahayakeun euy sur. Sarwana jeung sang mangkuluk hiji deui tah jiga-jigana masih berasada teh. Tetela musuh urang teh aya di dinya kabebe euy. Kumaha mimitina nyambet ngejar daun jadinya. Cek Wirapati ngerasa heran. Sabab pamuda nu kungsi ngarebut sutirah di jero sedong cai teh bet aya di lembur Cibonol. Ngagagalkeun kana panyatan manehna. Diberigeun atuh awak teh. Hah? Diberigeun. Tah kitu. Lah kumaha? Geunahan we. Wir, itu kudu kaget. Si Wirasada jeung si Wardi memang ngagbalad euy. Atuh saja batik itu. Apa namun si Bono teh asup keneh kaer kadeban sapon ka kawasan Demang Sideni. Oh, gitu. Heeh. Ngatak teu aneh mun ngaranehna ngajedog dirinya ge. Kan anu mata heran pikeun aing sahan mitina nyahonya. Yen urang rek ngagarong ka Haji Gunul. Ya, nyaho deh kok beda. Teu ngarti nyaho deh kah. Anu punggung mah urang terugi we. Sabab paniatan teu hasil karena ka ampir cilaka pang-pangna si lain. Duh. Lamun si lain terbuh masih teh Kalasurya. Si Wirasada teh rek diburukeun sakalian huluna ku aing. Malahan magogobrog saja rek diguruk ku aing.
Cek Wirapati handeuleun teu hasil ngabinasa musuh. Nah, atuh make ngaheulakeun nulungan aing. Ai sia goblok. Sia mah belegug di babawa. Nya Indonesia cek ojor sa dikoroyok musuh goblok. Masih di pelang sengit sia mah make jeung ngomong kitu make jeung naha atuh. Maka di pengawakan si Wirasada teu bisa dianggap gampang, goblok. Memang turahan tepiuh deh. Tapi namun tepung sekali jeung aing halah mau diantep. Mau diantep ka aing. Di padaran ka aing. Tuman babengit kitu patut mah. Parah ka aing. Barang kering ngarobrol itu, anak gorobas teh dibelah lebak aya dunga gorobas teh duning mata triwas. Sok sieun satogala meureun. Atuh puguh we Wirapati jeung Kalasurya meuli curinghan. Duanana cungkreung cengkat panon melong ka tempat datangna sora. Nah euy, begu, mau, kudah, bisi musuh mudag deh. Cek si Kalasurya rada hariwang lebah dinya nama. Mainan can kuat gelut musim ayam musuh teh mah. Tunggu sieun. Aing mah mundur najan layanan musuh 1000 ge. Ngejadog geus mah. Tong pilueun, bisi patukan ceubeukeun. Urang sampeurkeun ku aing. Nah, di. Maraton nepi ka dieu. Kade ulah mana-mana sia. Cek Wirapati berejeng jung nangtung. Terus singkir berejeng ngarampakan pakarangna. Yo ngaduh. Papageun sakalian euy. Tong diajak ngomong heula bisi lila. Langsung ge jajakeun ka akhirat mantak jadi gangguan ka urangna jagana. Si Kalasurya bari mulu nangtung ngareretkeun tadi. Wirapati atuh teu ngomong deui leos we indit mulu ka tempat datangna sora. Tapi kakara oge atuh salengkah. Geus corerat manten aya datang. Hap jeung bet. Harta kere bedega hareupeun Wirapati. Cereng-cereng, ulak cangkeng, bari panon melotot. Wirapati, rek kabur ka mana sia teh? Mun kabur si hariwani kaneh makaing. Sabab najan kabur ka tungtung langit oge. Wain, moal burung diberi sia. Ayo, katungkangkeun kokon sia teh. Bu aing rek ditalikung. Mojoh ngawe sia teh dihukum gantung. Cek nu anyar datang. Horeng siman horeng. Wirasada anu hasil musuh-musuhna kelawan gampang. Atuh puguh Wirapati meuli ngabeuring ka amarahna. Celina ngaheab ka sapanas asa disebit. Kalawan torbat catur ge kurang ajar si goblok nutup aing. Alita Wirasada langsung ngerajang bari ngirimkeun buleut langsung ka dada Wirasada. Gerakan teh tarik kilat nanggung tanaga anu pohara. Jeung atuh Wirasada runcat ka gigir bari ngabambuk leungeun Wirapati anu keur nyeuruh. Bangkieung Wirapati ngabangkieung. Tapi bari jeung malih ka Wirasada sarta ngabantingkeun leungeun ka tuhu kana puguh ceuli. Hiuk harita. Jatah siang. Cek Wirasada. Malik garajang sungguh katuhun dauk muru kana dada iga burungna Wirapati. Pokok atuh harita. Koloyong Wirapati sosolontodan kabenangan. Jarijug renteureun panon melotot ka Wirasada untuk kokrat mancing dan amarah. Wirasada anak setan. Puting ieu puting pamungkas peukeun sia. Sabab ayeuna bisa dijajabkeun ka akhirat wain. Geura sambat indung bapa indung sia anu nganung. Bapa sia anu ngayuwa. Nyawa sia geus dicakol kulungan aing goblok. Sorry. Montana bacot bangsat. Sia anu kudu modar aing mah. Sabab sia geus lemokot ku dosa jeung kelakuan jahat. Geus meujeulna koyor. Hayo, gerak apatkeun jape koyor. Puting ieu umur sia bari tumpur.
Kalah ngalewean sa gomong. Najan. Hayang ko dyan ayon na samanya yun asakon. Ngawayang nyawa siya ilang. Yuaw! Ngomong na kito ng Wirapati harita barijang silang luncat at dua suku dilap tuur ampir ada kana gado. Dius atau kana bunga turosada. Barang nges deket suku dan ngabersotari katampos sekolepat ke urosada. Gancang ngagilakeun awak na kagigir. Keplos! Dampa suku anu jembrang ti Wirapati harita ngajejak angin. Gewing, lincak tani, gelap malik. Serta ngirimkeun perut anu katu arek ngagempul kana tarehan urosada. Hiup gelas ditakis ku urosada. Sarta leungeun kencanan langsung asup kana kelek Wirapati. Gius keplos tegeuna. Wah, tegeuna segulung. Egeulikeun sasatan. Lantaran harita Wirapati rikat manten ngajiwar beri ngeserkeun suku kagigir. Ramjala, najan hayang modar sia ge. Sedan. Siap, hayang modar mah sia Wirapati. Mondong ngabatot wae sia, rasakeun sia dijurig. Wirapati ngerahkeun tenaga inti, walingeun ngadadak hareuras, suku juga maranjangan kuda-kuda bajegar panjang, tapi kuat tandingan patok wajah. Wirapati atuh ngagunakeun jurus maung mogok, matana burahai bering. Wirosada timicieun eta kasempetan. Dina mangsa Wirapati ngawatak eta ajanana, ada hiu jilbab ditampilin paling pisanana Wirapati ku Wirosada. Tapi ngan ukur ungkan saeutik Wirapati tageng tanding gunung teu bisa dirubukeun. Syak judul atuh harita diseudak ku Wirosada satakar tenaga. Tapi tetap Wirapati ukur ngungken mueusan. Atuh Wirosada riwas sabab musuh na jadi panggeuh diri ngancem kana taneuh. Montong gagabah segunyuk. Modar aya masya. Wirapati nyabetkeun cakar macan kana beungeut Wirosada. Gerakanana mah memang lambat, tapi ngandung tenaga anu pohara kuatna. Tek yuk. Harita dibabukeun atuh ka Wirosada, tapi eta leungeun kacidah heurasna. Teu oyang-oyang acan, terus ngeuruk kana beungeut Wirosada. Tungtungan, jeung Wirosada luncat ka tukang. Tapi Wirapati luncat nuturkeun. Leungeun anu huras nyabet-beteun. Wat. Atuh harita keplos Wirosada ngalenyap hatena lamun beuteung kabudahan tangtu pijitna budak badia. Sabab bakal karawel ku kukuna Wirapati anu hariras. Tenang. Najurus naon ieu maklok. Teu akur jeung batur. Ceuk Wirosada harita ngagereun ngalaunan terus undur-unduran bari panun murlang ka musuh anu tetep agen. Cakakak Wirapati harita. Siapa nyoho kana jurus anu digunakeun ku aing. Siapa jurus aneh jomo aya di nusigeun. Rasakeun sagoblong. Wirapati ngadepung nurutan meong. Matana molotot sengurung panon mureleng ka Wirosada. Wah, siluman meong mah yo cilaka. Wirosada ngageureun teh juring hati gancan sareng masang kuda-kuda. Arek ngabendung serangan musuh. Sarta teu poho atuh ngawatak ajan baju luncat. Pikeun micieun serangan lawan lamun kapaksa kitu ge. Sabab yakin pasang petana Wirapati asuh ngatak ngabahayakeun. Yuk, jlung atuh harita Wirapati luncat meringan berkeun ramo-ramo leungeun anu teuras. Kukuna sarekeun ti kuku meong bayangan. Yuk deus harita. Ditakisan ku Wirosada tapi leungeun Wirapati terus nurungu kana dada. Jlung atuh harita salah luncat ka gigir. Tapi ngan sakilat Wirapati malikeun awak. Awakna doyong ka hareup suku katuhun nyiku. Suku kenca lepas ka tukang. Dua leungeun diranggahkeun berjeng. Hareuras pisan. Aduh, kumaha ngaladenanan ke patut yo. Wirosada marmir berjeng mundur hatena mimiti gempur. Sami sadar kana kaayaan kolepat hiup. Dada kabenangan karasa panas jengkoi. Wirosada ngagerobakan ku ruas jeung nyeri pangpang nama. Jeung mundur maksudna mah arek nejat. Tapi kolepat hiup
Suwet palipisan ditampiling ku Wirapati. Bangkyung gebu Wirosada harita ngabangkyung rubuh teu kuat nahan kanyeri. Wirosada nyuung seot. Ceko iga burung dicecek harita Wirapati. Guak Wirosada ngaguak menta turun tapi ngawaro. Kalah datang baturna nyata nasi kala surya. An penasaran hayang mantua nyiksa cenah. Hiyo. Cebeak nampilingan kana beungit Wirosada sangeunahna. Karasana lir anu dibentar gelap. Nyerina abina-bina. Rumpuyuk Wirosada nyuung kana lemah. Ingetanana geus selang-seling bumi alam asa tibalik tatenjuan geus ranyai karone. Saudaraan sekalian Wirapati. Menton hirupan deui. Tutuman deuleuh. Jekala surya beri jeung lajag lejeng. Tapi tenambahan di penyiksana anggur melotot weh bari jeung kakarot untu. Serong Wirapati maju. Hiu. Sibeak atuh nampiling ka Wirosada. Las Wirosada kapaihan teu inget di bumi alam bakat ku nyeri-nyerina eta panampiling. Geuning teh sakumaha kagagahan sia urang Cibeni teh. Majar maneh rek maihan ka aing. Buktina jiga puyum ketan leuleus ya. Cek Wirapati ketrok Channel Berkah Segara. Wirosada. Channel asli dongeng Seri Mandedi. lelenggakan basa bunga. Geus hasil ngarubuhkeun Wirosada anu kungsi nyiksa ka manehna. Nepikeun ka kapaehan. Nonton. Suka bunga teh Wirapati. Bisi hirup deui. Hayo. Kojoran sing yakin lah. Tuk, bohongna bisi hirup deui. Cikala surya mepelingan ka Wirapati. Tapi lain mepelingan ka hadean, ka gorengan. Supaya Wirosada paragat nyawa. Bener keur urang teu grabungna lah. Sekalian we. Serepet harita. Wirapati ngalugas badogna. Kalawan teu tatapasina deui. Hirup kolepat harita. Las. Wirapati ngadigre bari jeung ngajing-jing bedong. Tah lo. Ya, mang bieu nyarios tah ieu teh teu aya di naskahna mah leungeut. Ngadi papantos ya kuman, tah eta sebutna improvisasi. Sok tajeng teuing. Wirapati ngagidig harita bari jeung mawa bedong. Maksudna marek ngeuteuk buhungna. Wirosada ngabarang seak. Wirosada ngaleungit tilang lebih tanpa karang. Terus eta bedog Wirapati nancam kana tani. Atuh Wirapati harita meninggal ulung beakar. Teu ngarti ku kajadian anu lumangsung harita di irungna. Kunaon ya bade nya kala colok sia. Kalau cilaka we. Hah? Cilaka. Si Wirosada leungit we. Kamana ya? Cek Wirapati bari jeung luwakil kagigir. Neangan musuhna anu ngadadak ngiles teu kanyahoan. Atuh puguh kala surya meni ngarenjang bakat luas. Sabab musuhna teu hasil dipaehan. Kalah ngaleungit teu puguh-puguh. Aduh, kamana tuh duh. Dapat gagabah teuing aya. Sin apik sia bisi jadi mamalak urang dina mangsana. Ubak kamangsat, ubak kedatang.
kumaha tuh? Ngadeng kekecapan kala Surya Urapati tengembalan. Manehna oge ngarasa handeuna mah nataku. Handeul nu teu aya padana. Sabab geus yakin musuhna teh leungit teu hasil di ala nyawana. Lila pok atuh harita Urapati. Urang teh sia ayeuna boy. Wah, urang mantong ya. Urang mantong. Urang bebeja we ka guru. Sabab lamun teu bebeja bisi cilaka. Dina hiji mangsa mah urang teh bakal menang akibatna nu urang hade. Sabab siapa sabab yakin si Wirosada teh bakal ngayakeun balitungan jeung urang. Yuk, urang mantong ge ka Gunung Sambung. Urang ngajedog. Ayo atuh. Kalawan teu panjang mikir, braduana laleupan ninggalkeun urut tarung. Sapanjang jalan teh Wirapati toleh mikir-mikir, mikiran musuhna anu bisa ngalengit. Sadengkeun manehna sorangan, anu geus hantem gugu can bisa ari ngalengit mah. Itu deui kala Surya. Manehna toleh ingat weh ka Wirosada, anu bisa ngiles ngalengit teu kanyakuan ku panon biasa. Sugri para wargi bangul salampahanana Wirapati jeung kala Surya endek baralik ka padepokanana nu mangkuk di Gunung Sambung. Teudeun heula sakedeung tunda heula sakadapang tu ka harita samper deui. Ayeuna urang puseurkeun ka wadia baladna Wardi atanapi Wardi sabatu-batur anu harita keur ngapruk budak-budak Wirapati katut kala Surya teh. Kasugri para wargi teku selila isaprak inditna anu duaan nyatana Wirapati jeung kala Surya. Ana buru dua teh balad Wardi daratan. Ngabring jeung ronda anu tadi mantuan ngepung. Ari pangna datang ke belah dinya, tadi Wardi sabatur-batur ngadarenge anu tinggararo juga anu keur garalu. Sarta aya nu ngolebat nur kilat gancangna kabina-bina. Mata Wardi jeung baturna muru kadinya dan hanya kau Wirapati jeung kala Surya geus arindi atuh teu kasampak. Kamana tuh bangsa kenya? Naon bade ngajayana naon yuk tuh? Ceuk si Ujah bari jeung terus sarateret panon dibele-belekeun bakat ku hayang sidi kana kayaan alam di dinya anu ngasaukur remeng-remeng kacaangan ku bentang. Sidik pisan di dieu tah tingkeleuweuna teh. Tuh Jukut-jukut ge baru si karebah tah. Tapi kamana tuh nya? Nu geus kalabur deui kitu cik sidik-sidik euy tah. Bisi aya barang anu tinggalieun suga jeung sugana jadi tanah sangkang bisa diteguh nusanyana. Cek Wardi berjeng terus dodongkoan. Nyetanan jujukutan anu rebah kagalai kuno tarung tadi. Malahan mah katara loba tapak anu nyareblok. Atuh sarea ting arongko negeskeun kaayaan dirinya. Malahan mak aya nu hideung ngahurungkeun korek api. Channel Berkah Capek Segara. cekur hurung berai. Caang sakedeung. Tatara dirinya teh pusik urut tarung. Jiga anyar kene. Ya kieu di dieu anu gelut teh. Tapi kamarana teh nya. Nah saha anu unggul jeung nu asor. Asa teu puguh teuing melange ka Jang Wirosada ieu. Cek Wardi bari jeung toleh rara teret. Bisi anu gelut pindah tempat cili udang. Tapi tetep teu kapanggih. Malahan maka cida jemplingna lebah dinya teh. Nu kadenge iwati surat bebence jeung cari cangkas. Sakatun kadenge anjing babaung kitu ge ti kajauhan. Tigana lompatan deui cili udang bareng. Kang, adawa
Yen Wirosada katewa itu ku musuh. Sabab hiji lawan dua teh mah kuateun kitu juga nama. Ceuk uja harita bari jeung cuma cingeus. Moal apaan si Kalasurya mah rubuh tadi teh utah getih segala rupa. Entang tu apakna moal gancang waras. Moal kuateun tarung lila. Jika nama lumpat beren terus diboberi ku Wirosada banguna. Ai kumaha tuh yo? Narek diboberi ku ae atawa urang kieu we. Urang berik mah urang berik we. Ngan kadesing hati-hati tu liatna. Sabab geus deukeut kaluweung di dieu. Bisi aya musuh ngabunguhan. Yuk, urang maju deui dah. Beri deui atuh sarea lalu empang. Maksudna arek musuh Wirapati berjenyangan Wirosada cenah. Tapi sakitu geus jauh teh lumampahna. Teu aya tanda-tanda nanaon. Dikadenge anu tinggararo. Teu aya tapak-tapakna acan. Tungtungna Wardi ngarasa bingung. Arereun terus ngahulang mikir. Lapur teu kapanggih tapak-tapakna acan urang teu boga padoman kumaha lamun geus kieu ayeuna. Ngabalik wae teh kumaha teh nya? Wadi nanya kana buahna. Nu harita ngariung bari jeung pating harulem. Ngan ukur capek teu puguh we. Ari sabab anu disusu teu kabari teu aya tapak-tapakna acan. Ayo lah balik dia tuh dah guys jauh pisan ke lemur teh yo. Bisi ngasab deh. Nya bener. Yuk, urang balik deh. Bring dewe arin dia. Nyan ayeuna mah balik deui ka lemur telah lemur Cibondo. Henteu terus musuh bangsat henteu neangan Wirosada. Nu can puguh karuhan cenah. Teu kanyahoan ka manalosna. Sabab leungit ciga aya nu mawa. Atuh Wardi jeung baturna kacida ngarasahan jieuna. Sabab tepat kehasil newak bangsat anu sok ngagujrudkeun ka urang lembur. Matak ngahariwangkeun ka masyarakat. Ngan ayeuna mah geus kanyahoan mangkeuk. Yen geuning nu jadi bahan pamikiran teh taya deui lian Wirapati jeung Kalasurya. Jojo ringkesna panjang alam. Jika catur dina ieu carita, kocapni isukna. Wadi gancang nepungan ka Den Purwa. Sajang ngalaporkeun naon-naon anu geus kajadian. Harita teh Den Purwa dibarengan ku Aki Puralaga nyang haripan Wardi anu rek merek laporan. Malahan Wakancanawati oge milu ngariung. Hayang nyaho kana naon-naon anu geus kajadian. Kumaha Wardi? Naon anu geus kaalaman ku anjeun? Nah beunang atawa henteu ka bangsa teh? Kuring teh geus hilang ngadagoan laporan di sampean. Hayang geura kanyahoan hasilna. Pok geura dongengkeun. Abang Wardi. Kumaha si bangsa teh beunang atawa? Kieu juragan oge kasepuhan. Perkawis garong anu sok ngaganggu ka lembur Cibondo, kitu deui atuh ka lembur sanesna. Tos kanyahoan. Ari jalma nama nanging teu acan tiasa katewa. Jalaran linghas pisan. Nah saha garong teh? Sabaraha urang lobana Wardi? Anu kanyahoan teh meduaan. Kahiji Wirapati kadua Kalasurya. Rupina mah bangsat jahat nu kapungkur. Keneh we. Kawas nu hayang malaspati ngaributkeun ka lembur urang. Ngan aya keterangan sanes. Naon? Ai naon? Yen sakapun mah sok tiluan, nanti acan kanyahoan duka saha. Bisa urang deui mah. Tah kitu duka pengaku abdi teh juragan. Waktu cukup mangsenyakapan. Can para pamirsa, ieu carita urang tunda heula.
kumaha atuh lajenganana insyaallah enjing dina mangsa tur acara nu sarua urang bandungan deui lajenganana. Teu hilap mangga ngatukeun nuhun ku sagaruping perhatosanana ujung kandung kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi